Kayak heula kala jong ulah waka dikaluarkeun hayang sabaraha heula 50. anger paribasa mah pulpan Mang Mul mah jualeun 20 di kesan ayeuna 25 tuh bang lewihan. da nu geus teu capek dengan sepeda tuh meni sok bae lah 25 sok galak eta teh Galak. hah Galak. galak keneh cik menta elmuna tuh Mang Mul hayang nyobaan ngalah orai kos maneh anjir heueuh ka dieu malikna atuh meni wah heueuh lumayan ya cerah warnana hade gitu anjay heueuh wani 25 mah bae lah anjay teh herang gitu jika anyar ganti kulit jika nama dik ieu mah tuh Modal. murucut modal modal anjing ngalah nama emang menyok melian ngan emang mah nitip teh kitu dik nitip tehnya mun bisi aya kobra bisi aya kobra orai ulang ulah diala terus tak aya orai hejo nu buntut beureum ulah diala omat Orai kebo. lain kebo albo Nah, albo. kebo mah munding atuh omat ulah dialanya albo lain kebo terus tak aya orai taneuh orai gibu kade ulah dialala nu kitu Loba kan tuh ditu. ulah diala geus antep gitu nu sakirana picelakeun mah entong kala karungan deui weh Mang Mul nyokot lah duitna eta kok teh meulit kitu mah naon tuh tinggal ibaraya atau teh meulit kana leungeun anjay menurut tawakeula buntutna meureun oh sirana heula dicepet bener na kitu na bisa lah tutorial cara melepaskan lilitan ular teh kitunya cokot tina buntut nya sok cok eta heulakeun sirahna tak kitu wah bener bisaan baraya teh tah kieu baraya tutorial melepaskan lilitan ular itu tewaklah buntutna tingali tuh laan heula tuh tah laan tidinya tah dah gitu tuh sakitulah barayanya ti Mang Mul ye deuk mantona si Dika karunya dah tuh dia kan hese dik bisa oh kiraku seorang Dika tidak bisa melepaskan lilitan ular mah tuh asa bodor tuh bener nah gitu tuh gitu barayanya sakitu lah baraya ti Mang Mulnya tuh Dika terus ngasupkeun deui anak-anak karung